Wastu Kancana. Wastu Kancana. Wastu Kancana. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel Sejamedar hiji carios nu diangkat tina buku Wastu Kancana karya Yosef Iskandar nu diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Lalampahan Wastu Kancana sanggeus Ibu Ramana sareng Citra Resmi tiwas di Palagan Bubat kalayan alpukah pamana Mangku Bumi Buni Sora Suradipati anu dijenengkeun jadi Ratu Sunda nyuluran putra Makuta Nucan Sawawa. Wastu Kancana dikirim ke Mandala Binaya Panti bikin digodog jadi satria utama jeung tameng negara Sunda. Tapi waktu terangin yen kulawarga geus ngemasing pati alatan ditipu ku Gajah Mada. Wastu Kancana murka sabab kudu namah negeri Sunda ngabela kahormatan negara males pulih ka Majapahit. Sabalikna Buni Sora Suradipati boga pamadegan yen kangaranan perang mah bakal nyangsarakeun rahayat jeung ngorbankeun negara. Pamustunganana samemeh nyanggupan di istrenan jadi Ratu Sunda. Wastu Kancana ngalalana pikeun nambahan luang jeung pangaweruh mimitina indit kapakuan Pajajaran. Tuluy guguru di Padepokan Susuk Lampung nepi ka kataji ku geulisna Dewi Sarkati. Kasugri pamiarsa urang sami-sami pedar hiji carios karya Yosef Iskandar anu dibaca sagemblengna dina buku Wastu Kancana nu diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Tong hilap subscribe, like, share, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kirakean tungkul dirina asa diuk asa henteu asa dina alam pangimpian. Kira-kira dua panyepahan nu kapiuhan eling anu Wastu Kancana ngulisik natangkeupan Sang Buni Sora Suradipati. Gurinjal anu Wastu Kancana ngagurinjal ngagentak lesot tina tangkeupan pamana. Paman, nah paman teu males pati kasih Gajah Mada. Anu Wastu Kancana panona buringhas bari nangtung tutunjuk ka Sang Buni Sora Suradipati. Sajawa Dwipa bakal ajur jadi lebu anom. Tembal Sang Buni Sora Suradipati. Paman letik burih demi keur kawaluyaan negeri Sunda anom. Negeri Sunda nu mana? Nu anom, nu paman, nu kirakean, nu sarerea anom, taya hartina. Leuwih taya hartina mun paman tiwas, kulawarga paman tiwas, anom tiwas, kirakean tiwas, kadaton ajur negeri Sunda tumpur. Tapi Sunda teh cantang tu ajur paman. Kangaranan perang anom ngorbankeun nyawa, ngorbankeun banda, ngorbankeun kulawarga, ngorbankeun negara. Anom Wastu Kancana kuraweud rengkakna teu ngeunah cicing jalang jeleng bari ngepeul-ngepeulkeun peureupna. Jalma nu menang perang tur bakal manjing ka kahyangan. Nyaeta jalma nu sanggup merangan amarahna diri sorangan. Ceuk Sang Buni Sora Suradipati sorana tandas pisan. Kami lain resi paman. Mun anom sanggup merangan amarah diri sorangan, hartina anom geus satata jeung para resi, para wiku, para pandita jeung para purohita. Kami teu hayang jadi resi, wiku, pandita jeung purohita. Tapi anom kujul jadi ratu negeri Sunda. Ratu? Keur naon jadi ratu?
kula warga kadaton, bares kolot, para pangagung, somah nagara ngarep-ngarep anom jeneng ratu. Kula warga kadaton, bares kolot, para pangagung, somah, paman, kirakean kabeh geus dosa, ngabohong ka kami narah mengaratuan manusia-manusia nu ngabohong. Lamun anom embung jadi ratu, ieu negeri Sunda ku paman rek dipasrahkeun ka Mahapati Gajah Mada. Dikitukeun makhluk baya anom wastu kancana tungkul. Silih pika butuhna ratu jeung soma, teu beda silih pika butuhna kahirupan jeung taneuh nu ku urang ditincak anom. Sang Buni Sora Suradipati lalaunan jung nangtung nyampeurkeun anom wastu kancana. Mun anom geus sanggup, hayu urang balik ka kawali. Anom wastu kancana gide. Luang nu dipibanda can sabaraha paman. Anom wastu kancana leuleuh. Anom geus meujeuhna ninggalkeun ieu binaya panti. Nya anom geus meujeuhna anom teh ninggalkeun ieu binaya panti, kirakean Maira. Tapi kami moal wakabulang ka kawali paman. Deka mana heula atuh dia teh anom. Sang Buni Sora Suradipati reuwaseuh. Kami butuh waktu pikeun nambahan pangaberuh paman. Sang Buni Sora Suradipati tungkul kamelangna nembongan deui. Sabaraha lila anu dipiu kabutuh ku dia teh anom. 3 tahun paman. Sang Buni Sora Suradipati ngarenjak. Kirakean melengek anom wastu kancana asup ka pangkengna. Kadenge kebat kebut meresan baju. Sang Buni Sora Suradipati teu bisa kukumaha sumawana kirakean ngan kaduga garo-garo teh ateul. Paman, kami amit mundur. Ceuk anom wastu kancana bari ngajanteng ngahareupan panto pangkeng. Kirakean nangtung Sang Buni Sora Suradipati nyampeurkeun. Nyaan dia teh rek lumaku anom. Sang Buni Sora Suradipati bari nyagap tak-tak alona. Anom wastu kancana unggeuk mastikeun. Paman rakean, kami butuh kuda tegar. Alus nama anom dibarengan ku pangiring, ceuk kirakean. Keur naon? Batur keung di jalan, tembal kirakean. Saha pijalmaeunana? Anom bisa milih nonomen pangaping ti ieu binaya panti. Nu sakirana cop jeung lelembutan anom, ceuk kirakean. Anom wastu kancana ngahulang. Kumaha mun kakang rakean hujung, ceuk anom wastu kancana. Ceuk, ku paman urang teh. Bari sakalian si teh nyadiakeun kuda. Ceuk kirakean bari rusuhan kaluar ti imah. Isuk deui atuh anom, ayeuna mah maju ka burit. Sang Buni Sora Suradipati nyaritana rada ngageter. Anggur si jurungkeun sangkan kami teuneung paman. Sang Buni Sora Suradipati teu bisa kukumaha deui. Seug atuh anom, ngan paman mehapekeun diri ka ieu pakarang. Ceuk Sang Buni Sora Suradipati bari lalaunan ngudar keris pusaka tina beubeur cangkengna. Gunakeun mun anom pinanggih jeung kararepet. Sambat ngaran 3 kali. Jung anom, mugi dia waluya salawasna. Gabrug Sang Buni Sora Suradipati nangkep alona. Teu karasa aya nu ngembeng dina panonna.
Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Daih Pakuan tahun 1362 Masehi. Kadaton Sri Bima pun Tanarayana Madura jeung Suradipati mangrupa 5 kadaton nu ngajajar. Diadegen dina zaman Maharaja Tarusbawa tahun 668 Masehi. Dumukna di palebah lemah dhuwur nu diapit ku walungan Cisadane, walungan Ciliwung jeung walungan Cipaku. Salian titilu walungan nunang tayungan aya walungan nu ngocor ka tengah-tengah dayeuna nyaeta walungan Cipakancilan. Urang geus nepi ka dayeuh Pakuan ya Ki Adi. Ceuk Rakean Hujung bari panonna teu leupas mencrong suhunan julang ngapak kadaton nu ngajajar di lemah dhuwur. Cikal bakal sesebutan negeri Sunda teh mimiti nama di dieu Ki Adi. Ceuk Rakean Hujung. Naha? Anom wastu kancana heraneun. Sabab di Citarum kawetankeun mah disebutna teh Nagri Galuh teh. Tembal Rakean Hujung. Tirahata teh kilanceuk. Cenah mah bahasa zaman Nagri Taruma nu pamungkas. Kira-kira 700 tahun nu katukang. Nya ti harita Nagri Taruma dibagi 2. Jadi Nagri Sunda jeung Nagri Galuh. Tapi tekung silila bisa dihijikeun deui ku Hyang Maharaja Sanjaya. Dibagi 2 jeung zaman Hyang Prabu Manarah jeung Hyang Prabu Bangga. Ngahiji deui ku tatali jatukrami antara turunan Hyang Prabu Manarah jeung Hyang Prabu Bangga tapi kakiwari teh. Ceuk Rakean Hujung merele pisan. Anom wastu kancana ngarasareueus ku pangarti pangiringna tepi kapok muji. Bagja temen dia mah kilanceuk bisa apal kana pupuhuan karuhun. Aya tunggak tang tu aya dahan. Mun eueuh tunggak tang tu moal aya dahan deui. Mun aya tunggulna tang tu aya catangna Ki Adi. Ceuk Rakean Hujung. Kuda sapasang lempangna angger ngajigrig teu karasa dua nonoman wedalan binaya panti teh geus cunduk ka lawang gintung. Jagabaya ngajarga neuteub seukeut ka dua nonoman anyar cunduk. Dua nonoman meh bareng nyed kadali kudana reg eureun sababaraha lengkah hareupeun lawang gintung tuluy tarurun. Sampurasun Ki Jagabaya. Rakean Hujung nyandoyongkeun awakna dibarengan ku Anom wastu kancana. Rampes. Tembal Jagabaya nu pangkolotna. Ti marana jeung deuk ka marana jaluy dia teh. Kami duaan ti Hujung Kulon, ieu nganter Ki Adi ngalubarkeun carekna cenah. Cenah mun geus cager tina gering panasna hayang nyaba ka dayeuh. Ceuk Rakean Hujung capetang pisan. Na ari cakakak teh Jagabaya pangkolatna seuri tang kacirambai. Leuh dedeh teuing jalu. Kutan can nyaho dayeuhnya. Rakean Hujung gewat unggeuk. Anu wastu kancana ge kapaksa unggeuk bari semuk pikarunyaeun. Rek sabaraha lila aya di Pakuan. Ceuk Jagabaya sejenna. Nya sasebeuna we meureuh lah. Tembal Rakean Hujung. Jong atuh kan tuh. Ngan kade di jero ulah loba codekannya. Kudu ngarumasakeun maneh. Heueuh ngarumasakeun maneh semah. Ceuk Bag Jagabaya. Rakean Hujung jeung Anom wastu kancana arunggeuk. Teu loba carita deui gurawil dua nonoman teh arunggah kana tonggong kudana masing-masing. Kuda digedik batak asup ka jeroeun lawang gintung muru dayeuhan. Kira-kira dua panyepahan dua nonoman teh cunduk ka puseur karamean dayeuh. Lebah lemah datar Anom wastu kancana colohok mata simeuteun. Basa neuteub 5 kadaton nu ngajajar sapantar. Endahna rarsikna leuwih unggul batan kadaton Surawesesa dikawali. Ayo Kadi, urang ngeusian beuteung heula. Ceuk Rakean Hujung bari ngenyet tali kadali kudana. Anom wastu kancana ngarenjag geuwat ngenyet tali kudana.
nuturkeun rakean Hujung mapai sisian lemah datar sakur nu papaliwat narempok ka eta dua nonoman. Rakean Hujung turun di buruan Baleng Ngampar yang cangkeun kudana handapeun tangkal Tanjung. Anu wastu kancana nurutan sapandirieunnana. Di Baleng Ngampar loba nu keur sarilaan dekak ting caleuhak dalahar rupa-rupa ules pakeanana, rupa-rupa cara ngarobrolna, oge rupa-rupa tingkah paripolahna. Kabeh ge SMA teh anom, ceuk rakean Hujung harewos. Nu pangkencana mah padagang di Cina teh. Gigireunana urang keling. Tah nu tiluan gigireunana deui tah. Eta urang Lampung teh. Gundukan pangkatuhuna ke ti mananya. Jiga-jiga ti Campa tah mah. Yuk, geura urang dengekeun pangkunganana. Kituna teh bari ngarurusuh lengkah anom wastu kancana. Sampurasun, ceuk rakean Hujung. Rampes, bage ya kisana, yap dari yuk. Ceuk awewe tengah tuwuh nu keur cucih mairan nu dalahar. Kebenaran aya amparan pangdiukan nu kosong geek bae dua nonoman teh sarilaan dekak. Anom wastu kancana dangdak dengdek ngadedengekeun wangkongan nu teu katangkep hartina. Rakean Hujung imut basa ngareret ka anom wastu kancana. Ceuk rakean Hujung kana timbal sagede hulu budak nu patumpang tindih hareupeunana bari asa-asa ceuk anom wastu kancana ge nurutan. Lauk naon ieu teh bibi? Ceuk rakean Hujung bari ceuk nyagap belum lauk sagede-gede dampaleungeun. Lauk laut kisana ngeunah geura. Lauk langka teh, tembal si bibi tukang warung. Anom wastu kancana teu lemek. Naon nu didahar ku rakean Hujung diturutan. Beak dua timbal sewang ka karak daharna rengse, semah-semah padagang sawareh geus arindit ninggalkeun Baleng Ngampar. Lain kadi, lain urang Campa teh. Tiba kulapura tayuh nama. Ceuk rakean Hujung ngajentrekeun nu tadi dariuk gigireunana. Di mana urang mondok? Ceuk anom wastu kancana. Gampang lah. Tembal rakean Hujung. Sabarahaeun bibi. Naon bae bieu teh? Si bibi Malik nanya. Timbal 4, belum lauk kunep. Copong koneng 2. Boros honje 3. Tembal rakean Hujung. Ah genteng boros honje mah teu kudu dibayar. 3 cepengeun we kisanak. Ceuk si bibi bari tuluy kunyam-kunyam ngitung deui tayuh nama. Nya 3 cepengeun. Aya duit na kilan ceuk? Anom wastu kancana inggiseun. Aya. Ceuk rakean Hujung bari ngusiwel ka jeroan jubah coklat na ngaluarkeun kanyut kundangna. Kuriwal blus ramona ngodok duit. Song 3 cepeng dibikeun ka si bibi. Kami teh butuh pamondokan bibi. Ceuk rakean Hujung. Nya di kami kira lega kisana. Ngan mun hayang rada tumaninah mah. Tur anu gede mah heuh teu gandeng maksud teh. Di anak kami bae. Ti dieu teh kahalangan ku 3 imah tuh. Tanyakeun bae Ki Jasim kitu. Moal mireuk lah. Mahi doaneun mah. Ceuk si bibi kalawan dareh deh. Amit undur atuh bibi. Rakean Hujung turun ti Baleng Ngampar. Anom wastu kancana ge nurutan tapi katempo rada bareurat. Seueuh teuing tayuh nama. Kasukri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia anu masih malaranco di channel YouTube Gelangkasna di channel. Harita wanci sandekala anom wastu kancana jeung rakean Hujung darangdan. Anom wastu kancana di jubah hideung di samping biru nila ngah bitis. Jeroun jubah hideungna baju kutung warna bodas. Di beubeur anyaman kanteh koneng saheab. Iketna boeh paragi nyengsoh warna hideung udat-udat.
biru nila titik-titik bodas meh saules jeung sampingna. Rakean hujung di jubah koneng saheab, samping hidung udat-udat bodas aripis, jeroun jubahna baju kutung warna coklat di beber anyaman kan teh beureum, iketna boeh Jayanti pulas hidung. Dek kamarana ki mah, ceuk Ki Jasim nu keur nganyam samak di tepas. Ka balai pamintonan, sugan bae aya pantun, tembal rakean hujung. Mangka de sing iatna, ceuk Ki Jasim. Ari kitu, sakumaha paman? Nya, ari kitu sakumaha? Anom mas tukang cana heraneun. Bisi ka bandang rangda. Tembal Ki Jasim bari nyerengeh. Palias, hayang ulah, cek rakean hujung. Mi HP kudanya Ki Jasim, cek anom wastu kancana. Tong melang da puguh gedoganana, melang sote, kanu bogana bisi kawas kuda lepas di Ki Jasim kapegat kalima. Ari dia nahabet nyikuan sagala, cek Ki Jasim ka pamajikanana nu emok gigireunana. Gerajung ki mah ulah loba karempan nu lalagasan mah manasina Kang Jasim, cek pamajikan Ki Jasim ka semahna. Geuning dia mah bet nyadageun kami. Ki Jasim ngaranju, bongan tuh dah, bongan naon? Ki Jasim jeung pamajikanana kalah kabeuki rosa silih tempas. Anu wastu kancana hemengeun rakean hujung surti gewat ngagondeng anu wastu kancana. Ayo kadi, urang tinggalkeun lah. Moal lila di ge, ngaharep-harep geura. Gerajung ki mah, ceuk pamajikan Ki Jasim bari seuri kapi asem. Sok, sing jongjonnya, ceuk rakean hujung. Bari tuturubu nincak hambalan taraja imah dituturkeun ku anu wastu kancana. Ti handap kadenge suara pamajikan Ki Jasim. Aduh, cunihin. Ki Jasim kadenge ukur hahahehe. Ngan ukur sapanyipahan dua nonoman wedalan binaya panti teh geus tepi kanu dijugju. Di juru lemah datar handapeun tangkal tanjung aya balai jangkungna satangtung budak bolon. Dilariung ku hempakna jalma-jalma nu ngareungekeun, nu sila nu emok, nu sila tutug, nu deku hempak na luhur jukut di amparan samak pandan. Kilanceuk batur mah markal samak ari urang, ceuk anom wastu kancana. Da jukut we ki adi lah, tembal rakean hujung. Di jajaran patukangna dua nonoman dariuk luhureun jukut panonna mencorong ka luhur balai pamintonan pantun. Saha Kang juru pantuna ieu teh? Ceuk rakean hujung ka lalaki tengah tubuh nu diuk hareupeunana. Lalaki tengah tubuh ngalieuk tuluy nyurang serengeh seuri. Abah Cilong, ti muara Cipakan Cilan. Lalakonna, ceuk rakean hujung. Prabu Wangi cenah mah lalakon anyar teh. Tembal lalaki tengah tubuh bari malikeun deui sirahna mencrong ka balai pamintonan. Di luhur balai pamintonan ke pantun keur ngukus saleber seungit samida. Kacapina di ayang-ayang luhureun haseup pangukusan. Gigireunana aya sagagang hanjuang nu ditangtungkeun naruas awi wulu. Gigireunana deui jambangan 7 rupa kembang, 2 ganyong celok di tengah-tengah rurujakan diwadahan ku nyiru. Rengseng ngukusna jentreng, sora kawat kacapinga jentreng. Cep taya sora nu lemek, galantrang ki pantun ngagalantrangkeun rajahna. Ahung 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 ahung.
ahung kanu agung sang rumuhung pupundak agung pamunjung kahyang guru agung pangruhung anu nunggal di kalanggengan anu langgengnya tunggal bae nyainyana nu ngabogaan sakabeh jagat ahung kanu agung sang rumuhung pupundak agung panunjung kahyang guru agung pangruhun anu nunggal di kalanggengan anu langgengnya tunggal bae nyainyana anu ngabogaan sakabeh jagat anu ngabogaan sakabeh alam ahung paralun kami dek nyatur catur patun tikaruhun hanelem jaman can lila hanjuaneun anak incu nu daratang bari mapai nyarusul bari maruru urang teang caritana lalakon hyang Prabu Wangi urang cacar bae nu rarabna urang teang kalebahna urang ngamimitian ahung Kasugri pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda dina judul Wastu Kancana karya Yosef Iskandar. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda.